isuk muatan ni eueuh pisana kieu euy. Komo tuh urang. Sorangan tadi geus narik. Narik iraha aing can narik. Anu dibonceng saha tadi? Majikan aing eta mah nyokot beas. Can narik dia aing mah. Dua aya eueuh pisan ieu. Cing minta urut sabatang atuh euy. Harasnya cumur aing. Udut. Heeh boga teh. Aya ganu murah. Kunaon? Biasa padu ngebul. Pusaka lin. Heeh. Heeh lah nih saing bae. Ya. Boga duit 2000 tuh beli kopi. Oh, pancan narik. Pan aing piraku. Rek kudu teu ngopi heula. Geus ulah hangke lah senang muatan. Tarangginas euy. Aing keur mah. Ieu geus narik mata, minta cang beli kopi mah. Heeh, mun geus nariknya sorangan mah. Eueuh bensinan Mang Nur. Kumaha sorangan teh ngojek tapi bensinan teh kaharti aing mah teh. Kapan beak duitna ku pamajikan? Ya, atuh ya. Mang Nur, geus narik can. Aing teh gitu acan narik. Minjem urang jang bensin 10.000 ke digantian. Wah, aing ge bororaa. Sekuat. Aslina. Ka duit. Kita duit jeung naon atuh? Jajan. Duit 10.000 na jeung ngopi teh dina marepan. Ake ke menang di timbangan. Jung atuh jung. Wah, tuh duit nage beak aing mah lah. Nya, mata kana tong sok ngabohong Mang Nur. Tah aya nu majeg cak aing genan. Pan tadi nana aing teh hayang ngopi Mang Jiwong. Coba kan urangkeun pake meuli bensin. Angot ripuh meureun aing nyawa digantian lagi raha boa. Lamun urang narik dibere 5.000 ya, podol. Ya, balikeun lah motorna euy. Nah, Aya muatan ge moal narik meureun. Kumaha dikiekeun teh bensin di motorna ge? Nu atuh keng hijau kadinya ge hade. Kumaha ieu teh Mang Nur usah teh kieu wae euy. Nyaho karuhaning. Kayak aing can diomean motor kieu deui Terus motor buruk itu dipake ngojek gitu. Tong kitu Mang Nur ieu teh geus berjasa pisan motor ieu teh tah. Kieu mah geus motor kolot gitu mah. Mati nambah desainnya. Balik opatan teh ngojek kayak penumpang can aya hiji acan. Ya, Sugiono, Kumaha? pokona mah un aya muatan udah geula. Soalna udah tak kadek datang. Maraneh mah tetap tuh. Aing mikir kimal bagi-bagi aing jeung babaturan mah. Aing geus sarua boga anak pamajikan. Kang, aing kumaha majikan kabur heuh. Rasaan sih teman. Rasaan bukan pemajikan. Rasaan sih mah. Kalem Nur ke aku aing hayang-hayang ngopi mah aida loba duit mah. Anjing Kan urang ayeuna saratna kudu narik heula. Masa anu geus narik? Yo aing ge ti isuk can sakali-kali acan. Gas ki tong dilayanan. Nya alhamdulillah urang teh kusyukuri aya boga bisa eutik teh. Mane geus loba narik. Udah mah karek arek mah soalna ngurus budak aing euy duh. Mang Nur. Nyawakeun mah pusing kan datang nu kieu. Kalau begi pusing aing ge mah. Ya emang sih ayeuna ada tiap imah teh geus boga imah, geus boga motor gitu ya heuh. Hese mau penumpang teh. Kabeleuwing. Kudu sabar. Jadi disinilah ujian kesabaran. Nah, wah, langganan aing tuh geus goblok motor anjing. Biar Mang Nur. Geus ya. Aing genan. montong diajak Geus tong ngobrol dilayanan. geus tiruan ka dia fokusna ka dia. Fokus cicing ya cuang neangan muatan ayeuna mah. Tuh, cek si itu ge aing apa? Kurang heula. Menarik. Teh, Aing ge can narik acan narik. alhamdulillah. Syukuri Nur. X2 oge sarua ieu penumpang. Can aya nu narik, acan. Ampun Nah, aing. kadenge. Ya, behol. Sama keur ngojek. Nya, masalah pamajikan mah keun engke. Geus ngojek sama. Can aya nu narik kuya can aya nu narik. Ieu mah matak pensi naik nu kieu mah. Naon cenah oh siga nu kahartieun. Ya, Aing pusing. Sia kumaha mah eueuh muatan Tapi urang. tadi aing mah geus lieur Mang Nur euy. Capek anjing kena ojek gue gitu ya ojek kan ojek gue Nah, hanya ayo model Ayo muatan euy. baku. Tapi jangan teh Kang ojek Ayo. Kesindang wangi seberapa
20. 20.000. Ayo. Sok tuh. Kenapa doa yo wae ya urang mangelana ya. Pan ieu Aing pangeulana kumaha? Ya, kasih nang wangi mah. Kapal itu Joim. Mau belok kanan. Ngojek, guing ngojek. Nanyakeun alamat geuningan ngojek. Ka Sindang Wangi. Ayo. Ya, berapa 20.000? 20. Kirangan atuh lah. Oh ya, tos bos. Oh. Terap. Tah, ieu aya pertigaan. Belok kiri belok kiri deui Iya kumaha ieu nah gini. Parah eta mah kering geus dinu aing mah ya. Mangga Anu sorang nak bensinan. pan engke Aing bae heula nya narik. disurungkeun. Kayak aing heula narik, pokok aing keur minjem bensin. Ya nu mana nu bener ya nu mana ya? Bos ya waya heula ya. Nya, oyah nanya. Aki ke heula waya Aing nya. heula nya. Aing heula ke akieu nya. Aduh. Alam sih mau bensinan ieu. Oh, eta mah saingan lemah. Sabaraha? 20. Kirangan atuh malah 1.000 lah. Wayahna 20 murah. Bos 20 murah. Harga biasa. Tawar. Harga biasa. Sindang Wangi. Ayo, jangan main-main dong. Aku nanti kegedean. Apa? Anda bermain-main. Aku ini penumpang. Bilanya. Sugiono juga aing penumpang. Anjing. Penumpang ti tadi oge. Penumpang ti tadi ge tamah. Isu ke canararik. Urang ge canarik ti tadi ya para datang. Urang mah silih anjir jeung babaturan mah. Silih naon silih? Ieu teh silih kapan? Hah? Silih ieu ge. Asyana aja ayo blok. Aing teh mah lieur wae aing lagi. Bawana teh emosi bae aing teu ngerti. Dah, kudu mah kudu silih jalan jeung babaturan mah. Maneh saya sekali. Tah, aing kerek datang. Kapan heueuh ya? Urang teh pangheulana teh Mang Nur terus ieu urang nyusul ieu panungtung. Engke atuh panungtung menang muatan agenan. No, dirasa siok goblok. Jih, Geus tong ini. aing kakak Gitu goblok sia teh. Geus antep. Curhat mah anjing lain di dia goblok. aku mah. Sia teh aing Lieur ngomong anjing geus layanan lieur. Aing geus anjing. Coba bawa bensinan deh no aing nanti. Jik meuli heula bensin sampai panarugu ngojekna. Bubuk motor. Lieur Bawa bensinan naonana tuh. Syek mah lihat ngojek goblok. Matakan sia teh motor bensinan anjing eta mo ieu Allah bo Sugiono. Bool naeun bool kamu kalau ngacaprak ya ngapusing canarik. Anjing langganan aing. Anjing geus moal-moal mempoboa bool dia anjing aing. Alhamdulillah, dugi oke. Seberapa tadi teh, Kang? 20. 20. Ya masa 10.000 atuh, Kang. Tadi seberapa? 20. Eta 10.000. Nah, 10.000. Ari akang na kumaha? Man ongkos teh 20, Ang. Panteupi. 10.000 eta. Pagedana 20, ah. Kedahna 20. Kang, ai akang ngiring teh ka dieu. Nyaho apa naik supirna? Nya geus bagi dua eta mah. Pan akang ge ngiring ka dieu. Ngiring. Kan heueuh. Manja motor maju sorangan. Pan urang supirna. Di mana-mana ayeuna mun misalkan sa motor. Motor. 2 jalma. 2 jalma. Kan bagi dua meureun. Namun ayeuna ongkos 20 kan 10.000 ewang. Kecuali lamun misalkan abi ka dieu nyalira meureun nyedak motor, meureun ku abi dipasihan 20.000. Tos pokona mah sakitu abi mah tayang nyaho pokona mah. Teu bisa, Kang. Teu bisa kumaha? Ongkos geus deal 20.000, Kang. 20.000 pan ayeuna akang kan milu ka dieu. Atuh 10.000 ewang sampai jadi adil. Nah kumaha ari Akang? Lah kumaha naonna pan geus puguh pan jadi adil. Urang teh hirup di Indonesia teh kudu saling adil. Lamun Sagalana naon dina teh? nah motor aing dibawa ku didinya di badog. Nya henteu lah. Nah di badog geuningan. Ari heug saha nu nyupiranana atuh? Lamun ku urang berarti kurang bayar 20.000. Mayar duit tamane mah. Moal. Geus saya kitu mah berarti jadi adil tah 10.000 ewang. mayar. Moal aing mah. Geus cik balik ka ditu. Tambahan. Moal. Tambahan mah. Jangan sentuh tangan aku. Kamu pulang sekarang. Tambahan. Moal. Tambahan mah. Moal. Sing karunya tuh, Kang. Karunya kumaha?
Ya Kan orang kena sarua naik, akang kena naik meureun. Ai 10.000 mah kana bensin ngumpul sudah Kang. Urusan Anda bukan urusan saya itu. Ya kutu kupret kau ah. Brengsek kau. Apes. Kak dia menang muatan kok jelagahan kali tarik ku aing. Goblok. Yo wayahna mun aya muatan mah aing heula. Hah? Aing heula mun aya muatan mah aing geus diisuk ya can narik. Oh nya cuma masuk goblok lah atuh ibu. Arep teuing tong nguruskeun batur. Tuh jalmana tuh. Ujung anjing. Apes aing mah. Muatan edan goblok. Ah, Dan kumaha? Pan tadi geus narik. tadi teh pan guys deal 20.000 nya. Heh. Tah pekna ka aing mere 10.000 tah. Anjing teh ah. Nya lumayan atuh daripada aing ieu teh narik-narik. Lumayan atuh da ieu 10.000 mah kana bensin di aing beak. Ngapan deukeut ka dinya? Kasih nang wangi bedul jauh. Aingnya. Lebok tah bongan. Sarobot. Geus narik acan. Nya acan aing mah. Puas teuing. Mayana 10.000 ge bae. Dirasa kayak di sia teh. Naon dirasa naon ari sia? Maksudna mana eta tempat tepun duit, maksudna naon mana sombong. Kena kagis narik. Aing bieu narik muatan. Geus deal ongkosna teh 20.000. Hari pek aing mere 10.000. Hah? Mere 10.000. Gede atuh gitu mah. Udah bersyukur sia teh. Ya anjing, pang ngejelaskeun kira. Nyaho. 10.000 10.000. Kuduna 20. Rugi. Hah? Narik aing rugi kuduna 20.000, penumpangna edan mere 10.000 ka aing. Oh, berarti apal eta penumpang eta mah nyanyi atuh udah deket udah. Pedanaeun tadi pedanaeun. mah. Hah? Dari 10 pedanaeun. Pancena mamang iluan kana numpak motor cenah ka aing teh. Motor. Heeh. Edan teh penumpang eta. Gejluk gitu geuning apa manehna nu numpak. Oh, liar eta ah. mah. Yo, Aing kalap. yo, kalah. Kumaha? Eta bisa gede ongkos, segitu deket. Nyawa aing Ah, liar usia kalah. anjing dukuna goblok. Lah aing liar kalah oke lah. Heuh. Nya, aki. Heuh naeun. Si Mastur pada namanya lagi mau gede oh coba deket. Deket nana pan jauh eta teh geus perjanjian 20.000. Ati di SMP mah anjing si Mastur. SMP naon kod itu kasih nang wangi. Oh. Ama lagi apa? Heuh, apal pan bieu bebeja jalmana. Masat. Ah. Nyawa lieur lah. Ku wae aing kalah geus lapar tah aya muatan makop. Aji. Aki. Ulah ka kota eta mah. Beak sia ih. Kenapa tadi bisa anjing? Heuh karep teuing lah. Kumaha maneh budak? Dog di dieu kalah karudat aing. Muatan teu keajangan datang di rorongo hiji ye. Oh, karep teuing. Kedahna 20. Kang, ai akang ngiring teh ka dieu. Nyaho apa aing supirna? Nya heuh atuh bagi dua. Nya henteu lah. Nah di badog geuningan. Ari heuk saha nu nyupiranana atuh? Heuh lamun ku urang berarti kurang bayar 20.000. Aya duit tamane mah? Moal, 20. moal. Mun manehna ge mau motot. Anjing. Kayak adegan itu jangan kau sentuh tangan aku. Sok.